ieu kabehkeun tajalli Allah. Dek mana lu lain tajalli Allah? Ketika orang gerak aya kudrat iradat Allah, aya kekuatan Allah atau aya Allahan di diri orang. Jadi Allah keur tajalli di diri orang, Allah keur diuk tajalli Allah dina diri orang keur diuk. Urang lempang Allah tajalli dina keur lempang. Allah teh keur ngarusak palu tajalli Allah. Buku per hari nate buku kodo nu geus ditulis kuari dibuktikeun. Moal kejadian palu dirusak mun henteu aya tulisanana di kodo Allah. Ilmullah bigi kitu ilmullah kitu bikulli ma sayadri fil kaun, karena sagala rupa nu bakal berjalan di muka bumi mujudat mungkinat geus aya tulisanan. Mantak wali nempo terjadi, wali nempo bakal terjadi. Ngan teu meunang langsung ngomong kos kitu mah sebab mal kahartieun ku jelema. Nah, eta teh per hari urang macaan buku Ihya, bacaan kitab Ihya, bacaan kitab Hikam, bacaan kitab Minhajul Abidin, bacaan berbagai kitab buku. Teu rame wali mah macaan teh wake. We ieu buku keur disingkapkeun nu aya di qada Allah. Naon nu terjadi di bacaan ku nya seuri nya mah. Kejadian Palu itu gempa kemudian tsunami wali mah seuri tuh kadenge ku baturna nyana seuri pan bahaya, kadenge ku keluargana anu cilaka nyana seurian kan bahaya. Sebenarnya nyana mah seuri teh horeng geus aya di kodona keur maca buku kan lamun maca buku keur rame teh akan seuri urang ge. Orang maca buku teh perang, weh masyaallah teh percintaan, weh senyum kan orang. Bacaan buku teh baca buku Rusdi, maca buku percintaan seri orang. Maca buku naon karangarana action, masyaallah. Baca orang buku-buku ketika ramai dibaca, ketika ramai kan orang ge seri. Kuari wali neuleuh macaan buku qada Allah ya seuri wali baca kerame banyak waduh lo baca sanu modar cek nya teh ngomong lagi geus kira-kira wararae seserian jana wah rame luar biasa keur macaan buku nanya nama buku wake langsung isuk naon bakal terjadi isuk naon bakal dibukaan per hari nu aya di qada Allah nyana geus dibere ku Gusti Allah ka hakikat seserian nyana. Numantaknya nama nyahoun sanajan diuk ngaji ge horenganan hate nama ya culak cileuk nyahoun nama nyahoun naon cenah kieu culak teh male bejaan male bejaan aya anu keur nge-SMS bae ditutup tak warita sia jerai ganyawan tutup ku sia nah ganyawan dibuka tek hakikat eta kos kitu. Nah, lamun encan datang kadinya teh nyaho kana ilmu hakikat ente hayang nyaho bacaan ku ente kitab-kitab buku-buku tasawuf, buku tarekat, buku tasawuf, bahkan buku hakikat walau qara alfin minal kutub. Sanajan ente maca sejuta kitab encan datang karena rasa hakikat moal bisa bihasulaya blugu ila ruhaniyah moal datang aden kok bacaan ku ente kitab bacaan ku ente buku Minhajul Abidin bacaan Minhajul Abidin Hikam baca Ihya dibaca cuman dibaca doang atuh engke ceramah saudara-saudara bahwa hidup ini kita akan kembali kepada Allah. Ketika kita kembali kepada Allah, tidak ada yang dibawa. Harta tidak dibawa. Dengan demikian janganlah cinta harta. Tetapi mohon maaf ya, mana panitia jangan lupa. Sialnya sakitu kedah saat nage inget keneh bae. Atupan kotok doang untuk bagi ka duit madak. Waktu sasage jebol ki ka duit make aing nyaritakeun kitu ka aing teh di amplopan ku dia. Wih, dia mau kos gitu jasa. Geus lah. Eta dek kumaha coba. Jadi lamun teu make perasaan mah kos kitu bae kabeh, tapi perasaan hina dunia. Nanaona teu hayang. Geus manehanana disebutna hukama teh profesor. Profesor teh anu huluna pahili jeung bool monyet.
Eta ngaranna profesor. Melangkah dengan pasti ngana. Ka mana bae tak 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 tak. Uni pakai kasihin, uni pakai kareampan. Lain bacaan buku jeung kitab, baca ku ente hayang nyaho ka hakikat. Walau qara alfin minal kutub. 1 juta kitab bacaan ku ente. Ieu Imam Ghazali, ieu Imam Qushairi, ieu Imam Syafi'i dina naon kitu kana tasawufna, ieu Imam Hanafi. Yo, ieu Junaidil Baghdadi, ieu Siri Sikti, ieu Marufil Qurhi. Ayo bacaan. Ieu Tun Syabdul Qadir, ieu Ibnu Hasan Sazili, ieu Imam Abdus Salam dan lain sebagainya. Datang ke hakikat bacaan kos kitu moal. Sebab naon? Kudu praktek ieu mah ilmu. Praktek mulai nyaetikeun sare di peuting. Cukup be 7 jam sapeut. Oh, loba teuing. Tuh, siage nu sok 7 jam. Oh, bae tuh. Berarti kana bener mah nyahonya lagi sarua. Ngan ngalaksanakeun mah pan hanteu. Nyahonya lagi. Bawa peuting teh ulah loba sare. Tapi praktekna kumaha? Pan orang mangkonon. Masya Allah. Baca Quran teh atulah datang ka teu tamat 2 tahun mah. Nya na ge keraden boh deui bae. Boh nya pugunya na ge tilok. Praktekeun urang guari mah ulah dibaca dong ta Quran. Praktekeun guari mah tam. Iya ulah dibaca unggul. Hikam dibaca baca petang. Praktek guari. Ieu teh deuk ngayakinkeun Allah aya, Allah ngurus ka urang. Lamun Allah aya, Allah ngurus atuh urang teh kudu ilu campur urusan Allah. Di antarana urusan rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah lih rizquha. Urusan nu hirup, selama hirup Allah bakalna nu mere. Eueuh hewan anu kumarayap di alam dunia kecuali Allah nu ngarizkian. Tah yakinkeun Allah nu ngurus. Geus teu kudu usaha. Waktu cenah kiai teu kudu usaha mah mun make woh keneh ulah ngaji torekat. Siang geus mah ngaji syariat mah geus capek, geus usolina ge panjang ke. Ih. Atuh cenah kiai, atuh cenah mah geus ulah ngarekat. Norekat mah deuk ninggalkeun eta. Siap. Sageus teh siap. Siap perintah guru. Ulah ngadalil, dalil mah syariat teh. Ketika orang main dalil atuh bahtul masail. Di hareupeun guru thariqah mah mursyid ngaranna teu meunang ngadalil. Sebab keur ngurusan ruh. Ruh teh supaya ulah terbawa nafsu, ulah ngadalil. Jelas salah ieu teh menurut syariat mah, ulah nyalahkeun ka guru. Eta hese na ngaji tarekat teh kos sami'na wa ata'na. Batur mah jam 12 azan teh tidak ka masjidnya nama lain, tidak ka pasar. Ka pasar ieu mah anu. Mun ngomong kieu bae, pan ieu zuhur batal. Aja eta kumaha? Geus teu kudu gogba laksanakeun. Pan cenah kos kitu, eureun sia tarekat. Eureun. Sia mah geus lain ahli tarekat geus jang bagian sia tarekat di syariat bae, syariat geus mah ampeg melulu. Hese. Sudangkeun jam 12, sudang. Yuk, babarengan jeung mama ka mana? Zarah, kayak mama balik sia mah di dinya. Mama kira-kira, ieu cenah ngira-ngira. Tah sarua jeung mama naon kitu ngaranna mikeun kula ka genderuwo. Tah lamun geus kos kitu tah geus ulah narekat. Moal pati-pati dicoba, jam moal nyoba kitu guruna lamun mimitina encan diperjalankeun. Ieu teh dibere heula ieu kuari bagian nyorangan. Ulah kholwah bae teh di hareupeun aing bebeja kholwah barenganan make kenek. Sa kenek na pamajikan. Aing deuk kholwah ieu sia cicing di dieu jadi kenek. Cek pemajikan aja, hajar norekat is mah. Cicing sia di dieu aing keur zikir ieu. Cek pemajikan eureun kan norekat naka. Emang kunaon atuh kakak nu norekat kurang nu riweuh. Iya saya lorekat dicoba ku guruna hayangnya eueuh hiji murid nu teu dicoba eueuh aya aturan dicobakan kumaha kos kitu mah tah masih kena tahan kene duit mah aya di sia kadikeun ka mama ka mama deuk meuli sawah mikir bae jana kok aya duit urang dicokot aya jana meuli sawah aya bae pikiran kos kitu balik sia balik indit guru mursyid teh kos kitu inggis ciga nyaan padahal teh ya pengalaman ya ulah make cincin anyar bagus hebat cincin bagus amat kada tah
begitu make samping bagus di samping bagus amat ibu mah aduh jeung ieu tah ge haji pede nurutan sia lain guru aing tampiling ku aing sia ya kieu cenah barahan we dipentaan we ku aing sia teu menteng ge maling tah beres nah beres geus ieu dipenta itu tah yes menang sekitar 1 tahun atau kaduana dibikin deh tah cincin tah samping tah pat atuh kembali lagi teu hayangan ieu guru mah teh mah nyoba doang satu ketika guru kula di Garut Masya Allah sering dia dongengkeun begitu endek mapag nu baheula mah turis salat kan dina greg begitu salat toel ka dieu duit we di kantong dibejakeun duit teh sakean saha nu nyaho kula mau duit sakitu saha nu nyaho nu nyaho tapi nyahoan duit nilaina teh kitu kadeukeun engke di pondok gede lain pondok gede baheula mah naon kana naon Halim di Halim engke mama dahar mama nginum pokona asal mama dahar geus bisa digerokeun atau mun deuleu mah langsung mun urang kan tenang duit dicokotkeun ku nyana kabeh datang ke Halim langsung nungguan kebel kemudian lalahar kabeh urang liwat deh suka digerokeun henteu je pan ieu kunahan antep liwat dehem malah mah jana tungkul urang geus lapar jasa duit teu boga dahar teu diajak mangkani geus pohara jasa nginjem yang ahutak nu mere model aya jelema nu sugih urang Majalaya aju urang nginjem teu dibere lamun urang suudzon ka guru moal tamat moal anggeus tapi urang teh suudzon gerak Gusti kabeh ge ieu teh geus dipapatahan sagala rupa teh gerak Gusti gas أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه diriwayatkeun saking ki Abi Hurairah muga-muga nilar bendu safallahu anhu saking Abi Hurairah gola hale ngucap ya Abi Hurairah ngucap ing lafalna Rasulullah juga sabagangging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisali saking puasa wisal ulah datang ka maghrib terbuka maning mana cenah kiai antara terbuka maghrib atau memeh maghrib buka itu siapa ngabandingkeun kos kitu teu kudu diomong-omong na memeh maghrib mah tama masalahna seungit mun ngagoreng sangu ulah naon gitu ngaranna ngarumpak datang ke puasa abong-abong kuat terbuka maghrib tewisol ngaran biasanya puasa pelet iya nukos dia ya bagala rajulun minal muslimin maka ngucap sabawang lanang kang tetep sagawang kang muslim kabeh ing lafad faina kapan maka satuna tuan tetuasilu iku ngawusul tuan ya Rasulullah kangjeng Rasulullah ai ka umat ulah ai tuan ngawisul kumaha sih bagala maka ngucap ya kangjeng Rasulullah ayukum misli lan utai indi sira kabeh umpama ingsun saha anu kuat model kula indi abitu yutaimun ya rabbi wa yaskin ing satuhuna ingsun na iku ngindep ingsun hale maparinan kakuatan kang kaya mangan ning ingsun sapa pangeran ingsun lan maparin kekuatan ngombe ya Rabbi kaya ngombe ning ingsun
kaulana sapoe 2 poe 3 poe kuat lantaran diberi kekuatan kos kekuatan anu dahar pan ai ente mah dahar ge teu kuat komo si eta mah atuh lamun saur teu nambah atuh moal kuat puasa sakumaha tali puasa biasana dahar dengan sakadar sapiring tapi kulantaran sahur 3 piring cenah besi teu kuat kabeneran hari tamah puasa teh sahur nangan sapiring berangna Masya Allah rep hudang lohor beres teh sunah acan rep deui hudang asar ge geus dek di ka magrib tas asar ge masih puasa naon gitu masih sare keneh hudang magrib pamajikan ge barang kadinya teh atuh kos ge 2 puasa 1 tahun ge kuat cak pamajikan ulah bomong atuh laon yang puasa cenah segala boh ya bantu jauh kaler kidul daripada bentak aju nonton TV mendingan HS bae hebat ingat dalil lah macam majikan majikan jauh kan bener ya aduh jadi Kangjeng Nabi mah dibere kekuatan kos nu dibere dah kos nu dah kitu keneh nginum Masya Allah Falamma abaw maka samang-samang samung pangyanas ayan tahu anil wisol itah dari maka cegah yanas kabeh saking wisol wa salabihim yauman summa yauman maka ngawisol ya Kangjeng Nabi kalawan nasing sadina kari-kari sadina sumaraul hilal kari-kari ningalian nasing hilal faqala maka ngucap ya Kangjeng Rasulullah lau ta'akharal hilalul lazidtukum lamun ari mangaya hilal maka yakti muhing suning sira kabeh kalmunakililahum kaya kalmunakili kaya kang ngawarah kalau kadue nas ina abaw ayan tahu waktu narima kacegahan nas ingin tah narima kacegahan nas waktu mumpang ya nas ingin tah narima kacegah Kangjeng Nabi ngahajat coba hayu sia kuatan teu misalkeun barang neuleuh hilal barungah sahabat nah buka tuh kajahoan Kangjeng Nabi lamun hilal tambahan deui ku kaula tambahan deui wisol teh maksudna ngawarah ulah sok mumi salat puasa biasa bae sih puasa biasa bae jadi ahli syariat mah puasa syariat baik. Lamun geus di luar syariat kakarak lain deui. Tapi kan make perasaan di luar syariat eta geus kudu boga rasa lantaran dina masalah di luar syariat mah bakal moal kaharti sebab dahar dengan sekadar darurat di luar syariat mah dahar ya diperbolehkan tapi ketika darurat kadaruratan nanti atuh kapan aya hadis ati Kangjeng Nabi ad-daruratu tubihul mahzurat di satu dahar ge jang sakadar ngalempengkeun tulang tonggong doang sakumaha urang dahareun aya ge bangke Nei bangke menang di dahar sote lain haju dinikmati tapi yang sekadar bisa nangtung doang lempang ke mana orang bakal lempang
gitu kene ahli hakikat jengke nya nama daharna teh ketiga darurat geus ka daruratan anak cukup jang sakadar nanjeurkeun tulang tonggong hungkul jatuh hayangan nya nama dahar aya urang mah pandi cita-cita ke isuk-isuk ieu urang dahar di mana ke sore di mana deh ke isuk di mana bo eta planning dahar pohara jas Panari ali Allah mah di jadwal teki sabada subuh boga wiridan datang ke jam 7 langsung tidinya mandi terus wudu salat duha terus baca Quran datang ke jam 10 di jam 10 tidinya langsung mun boga santri magahan datang ke setengah 12 tidinya langsung istirahat sarep hungkul kaelulah jang peuting udang lohor di zohor terus wiridan deui datang ke jam 3 terus salat asar mantap salat asar wiridan deui datang ke maghrib tas di maghrib terus wiridan deui datang ke isya wiridan datang ke jam 12 iraha daharna ayo sia iraha daharna di jadwal wirid Masya Allah kan cenah pan jadwal daharan si ketika manehanana lapar kakarak iraha laparna bae iraha laparna manehana geus sape-sapeting lapar karak dirinya dahar ge teu kudu loba-loba aya tanaga saya cukup da 3 huap bae cukup da 5 huap bae geus bisa kitu saha nu bisa kitu lamun lain ahli zuhud nu sok tapa di luhur gunung sok tapa di leuweung aya urang ge tapa teh di kuburan maksudna supaya keris raragagan masa tapa sih kadu di dunia kene tapa supaya aya nu kaluar pakong nomor sabaraha tuh kan baheula mah wah we si eta teu kakentong kos gitu jadi ibadah teh gesek kabeh waktu teh pake ibadah ulah aya goplas sadetik oge ka Gusti Allah mal bisa lamun teu make perasaan nikmat sebab ngeunaheun urang kuari mah cinta ka kabogo urang nu ngaran Sarwiti beuh barang urang inget bae geus poho dahar poho nginum Masya Allah ngadenge ngaranna bagi jadi kasegeran komo lamun haju datang surat ti kabogoh Masya Allah eta surat dibaca deui Quran eleh Quran waduh dibaca ditutup ditenden dihandapeun baju di lamari dikunci keluar ti kamar can kebal asup deui haju dibuka deui bahkan diminyak misikan abo budak sakumaha jimat buatan kiai eta surat nu teu kuatna eta sanjunganana Masya Allah di hatiku ada kumis belahlah dadaku ya Allah jika engkau tidak percaya eta bahasa eta tidak ada laki-laki lain yang menghampiri di hatiku. Ketika aku mendengar suaramu sejuk hatiku. Aduh, Masya Allah. Sebagaimana engkau memandang diriku. Kita sudah menyatu, disatukan oleh yang maha kuasa. Iya karim, ada cinta itu. Masya Allah, malam tak dapat tidur, siang tak dapat makan. Ya Allah, ya Rabb. Barang ditanya emang kunaon atuh teride-teridei. Gunung yang tinggikan ku daki, lautan yang dalamkan ku seberangi. Roma Irama tamah. Aduh, muttafaqun alaih wallahu alam bissawab.
ngaji jeung anu naon ngaran-ngaranna mabok cinta kos kitu kolot-kolot ge masyaallah ngadoa ge make cinta wal anbiya'u yubashshirunahu lan utai pirang-pirang nabi ku ngabubungah ya anbiya ingwong bil solil abadi kalawan tepung kang bangsa lawas Magolallahu ta'ala kaya oleh ngadaw saballah ta'ala wa hasuna ulaika rafiqa lan beci kapamangkono mangkono wong opo nek rafiqon kakancanan pamalam yasil bihadzal ilmi lam yakun aliman fil haqiqati magati sapa manika orana tepung yaman kalau niki layal hakikat maka oranana ya maniku kang nguruing dalam hakikat walau qara alfin minal kutubi lan sanajan maca ya wong ing 1000 kang tetap saking kitab bihaitsu la yablughu ila ruhaniyah kalawan sakira ora teu kaya man mari kang bangsa ruh jelema nu ibadah ka Gusti ngawungkulkeun ibadah poho kana dunia ningali dunia telir teu beda jeung neulebangke ad-dunya jifa ngomong doang dunia jipah teh bake nganasehatan batur urang nama kudu disumbang berarti ngaku murid ngawilah-wilah murid ieu mah sugih ieu mah gagah ieu mah susah eta kiai neraka eta kos kitu lain masyaallah baik ketika ngesiur ketika ibadah anu mantap ka Gusti Allah geus teu kageing-geing urusan dunia hirup di dunia tapi geus embung kana dunia model kan hirup teh urang teh sakasur jeung awewe jeung pamajikan tapi geus tilok ditoel tanyakeun coba kunaon eta tilok ditoel lantaran dongkrakna teu mah lain tasawuf impoten ngaranna ieu mah embung teu hayang engke bakal akur antara lalaki jeung awewe perasaan teh pada manusia adapun lain-lain mah henteu bahkan kadeul engke gerak tingkah manusia teh di luar titinggalian nu biasa kadeleuna mah kiai horenganan bajingan kadeleuna nama tukang karung horeng monyet eda eueuh buntutan geus kadeleuna mah jelema horeng buaya darat ayelah kok bisa gitu Allah merel kaleuwihan ku geus bening-bening na kolbu ruh kembali ke asli nah lain kembali ke aslianana teu kahalangan ku tabiat perwatakan nu aya di manusia mata watakna neuleu indah resep cili berwatak ngadengen nu merdu irung berwatak ngambe nu seungit letah berwatak mun ngarasa nu lada dan lain-lain sebagainya eta tasawub tilain wa imtihan dodot cocoba
ketika rohan wauhan ka Gusti Allah di alam arwah kuari dibere baju bentukna jasad di jasad teh aya perwatakan sedengkeun Allah teh summa khalaqtu kullasyai'in kaulah ngadamal kana setiap perkara wa kullu syai'in yad'uk sakabeh perkara ngajakan ka anjeun ngagerokeun urang teh begitu keluar neuleuh mobil karimun teh ngagerokeun hei Pendi sini neuleuh deui apaan saja kapan saya ka dieu kaula teh mobil terbaru begitu datang deui Innova apaan samaweuna naonan ieu bae Innova teu boga duit jual imah kullu syai'in yad'u ngajakan ka urang aya awewe bahenol nerkom ngajakan nih saya adalah janda bengsrat janda herang saya ibarat mobil mah belum punya muatan sini Pendi kullu syai'in yad'u geus atuh kabeh ge ngajakan sanajan kumaha bae oge urang manggi sangu-sangu ngajakan ka dieu urang manggi cai-cai ngajakan ka dieu urang manggi jas-jas ge ngajakan ka dieu manggi kendaraan kabeh ngajakan tina ajakan eta teh urang dicoba ja'airah mawauna ka Allah lain kanu kitu ketika urang eleh dicoba kuno kitu selama urang eleh urang tawajuhna lain ka Allah ka eta selama urang lain ka Allah tawajuhna ka eta tuh mentek cek Allah itamata anjeun kumpul karena perkara anu anjeun kaajak ku eta perkara selama anjeun babarengan jeung eta perkara kulana eueuh tinggal sabaraha jam selama sapoe sapeting nu Allah an di qalbu urang hitung bira urang itu ka mana loyogna urang qalbu urang ka mana coba nah dicoba ku Gusti Allah teh tapi ketika orang secara spesifik ka Gusti Allah melalui tuntunan guru langsung ibadah ke Allah zikir wirid dan lain-lain sebagainya mulai geus eta mah urusan kharid kos kitu mah aya bae tapi urang teu hayang teu kabita maka lempeng ka Allah nyan teu kaganggu diri urang jam sabaraha bae aing ka Allah bae kulantaran terus bae ka Allah gila urang dalam dunia teh gila leuwih gila tibatan comberan leuwih gila batan bangke gila teh hayang sebab di kalbu urang nangis ka Allah nikmat maka Allah bakal merepang bubungah ngaranna karomah hei Pendi maneh hayang ka Mekah hayang ndek hiber ka Mekahna atawa Baitullah Mekahna dideketkeun nyanggakeun Nabi maka Gusti mangga ndek kumaha bae oge sok geura hiber langsung set aya nu nembak teh ragag pajar manuk gereja yes, apa paeh we geus dah pokona. Habib Razak hayang ka Mekah. Ieu atuh saha nu embung. Dideketkeun Mekahna atawa hiber. Abdi mah hiber bae. Sok, datang angin topan. Set, diragakeun di Mekah paeh. Ternyata maha kawasa Allah ngadeketkeun Mekah, ngadeketkeun Madinah salengkah disebut ilmu toy dunia nu aing cek Allah
langit dan yen aing bumi dan yen aing bis samai ilahun wa fil ardi ilahun bahaya sia lamun salah ngahartikeun oh di langit aya pangeran di bumi aya pangeran dua sia pangeran lain kitu di langit aya nu ngurusan ngaranna pangeran Allah bumi ge nu ngurusan eta keneh pangeran oh jadi diurus bainas sama wal ardi urang diurusan ku Gusti Allah palu nu aing sia nu aing ku aing dihirupan ku aing direzekian ku aing ketika ku aing dipaehan dirusak kumaha aing bae ya tuluy Allah deuk merontak ka saha deuk minta tulung ka saha ayo minta tulung ku sia jeung nu aing dijadikeun ge ku aing nya ayo bahas ku sia ku ilmu geofisika ayo bahas ayo segala sesar lah segala naon nu aing tah maha kawasa Allah maha kawasa atuh ngadeketkeun Mekah ka urang ada set atuh kecil tah mah dirusak sakitu babarieun Allah mah deuk maehan jelema ribuan jelema sadetik pencet brak babari urang wali deuk diangkat jadi wali ya atuh bisa sadetik bisa jadi wali Masya Allah dibalikeun deui nu tadi tina wali jadi bajingan bisa bae atuh ku Allah teh makin luhur makin rempan lain makin tenang makin luhur makin rempan Kanjeng Nabi Musa teh kapan geus diangkat ku Gusti Allah teh jadi rasul rada sieun begitu deuk menghadapi Firaun cek Gusti Allah la takhafa innani ma'akum Basian anjeun hai Musa Harun aing bareng anjeun tapi ketika Kanjeng Nabi Musa padu jeung para saharoh ketika tukang sihir malangkeun tambang-tambang jeung dadungna berubah jadi orai faujasa fi nafsihi khifata Musa kunaon teu kaget Kanjeng Nabi Musa padahal geus dibere la takhafa ulah sieun maneh Musa innani ana ma'akum tapi begitu eta tambang jadi orai aya ngageter Kanjeng Nabi Musa manusiawi kurang kumaha eta Kanjeng Nabi Musa oh makin luhur teh makin rempan jeung makin hati-hati tanya Kanjeng Nabi Musa eta kumaha bisa ngageter kitu rempan besi dicoplokkeun ku Gusti Allah besi salah diri teh tuh jadi makin luhur teh makin rempan ieu mah lain bareng ditanya teh mama bade salat mama geus ngahakekan tara salat waduh mama teu salat tuh tau mah kelas tering salat keneh mah waduh mama mah geus teu salat lantaran geus ngahiji jeung Gusti Allah karim masyaallah mama mah puasa tara salat henteu komo ngazakat berat ieu mama mah kudu asupeun ka sumur pareum dicor makin luhur makin rempan besi dicabut ketika seorang manusia ibadah ka Gusti Allah jadi wali dibere karomah apakah manehanana ceri Gusti besi pajarkeun eta maksud abdi sanes ulah cabut karomah abdi mah teu aya ya jipa ini mah lain tojos ku sia ya make jarum karung hayo sia getihan bayar ku aing sia je aing geus ngadahal pelor sabaraha pabrik beak pelor tuh datang ka bengkel sapeda ceurik pelor kandas beak ku aing kabeh dileg-legan ayo geura tusuk ku sia oh begitu ditusuk potong jarum potong siapa dulu ini aing atuh ta eta mah pinarakaeun mah geus kitu naraka tah jelema dibere karomah mah lain gitu isi ketika hujan gede kemudian hajut teu kahujanan nya mah ngadoa ya Allah ya Rabb abdi mah biasakeun bae kahujanan bae ulah datang ka di beda-beda isin abdi mah besi ke batur nyarahoeun cukup Gusti bae nu nyaho urang mah lain kitu pan ngadoa ya Allah ya Rabbi bedakeun abdi tilu sejen batur kahujanan jibreg abdi mah ulah
kabeh kadeuleu kawalian abdi begitu teu kahujanannya ternyata sia mah harandap keneh aing tuh deuleu tuh pan mengaji bisa teu kahujanan make payung aduh karoma make payung keneh ibadah pohara luar biasa. Nah, geus bisa ngobrol ku ari mah jeung tangkal kayu, bisa ngobrol jeung jukut, bisa ngobrol jeung hewan-hewan. Ya Allah ya Rabb. Andai bisa, andai teu dibere masalah. Tadi dinya wa hunaka yusyahidul arwahal qudsiyah. Kangjeng Nabi mi'raj ka luhur kapanggih jeung Kangjeng Nabi Adam, Kangjeng Nabi Yusuf, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Harun, Kangjeng Nabi Idris. Itu geus aya di alam arwah. Kanjeng Nabi di alam mulki kaparangi jeung para nabi-nabi. Jadi eueuh masalah di alam hakikat maka parangi jeung kos itu biasa. Mantak lamun urang keur wiridan aju anu ngetrok-ngetrok lawang biasa. Engke asup ka jero ajur wigan boga biasa. Kumaha bangsana lamun memang bangsa-bangsa wali daratang nage arwah-arwah kudsiyah atuh biasa tambah para wali daratang ke belah dieuna Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam Haji Pendi ge pernah kedatangan bangsa nu ruwag grewig emang bangsana itu kunti anak awewena nyana kunti anak lalakina kabangi biasa saderajat kumaha derajat yusyahidul arwahal qudsiyah wa ya'rifun nabiyahu Muhammadan kapanggih jeung Kanjeng Nabi wauh jeung Kanjeng Nabi ketika urang ngabahas kos kitu dipermasalahkeun lamun lain dina keur ngabahas hakikat teu meunang nah payantikum min hayati ila bidayati Kanjeng Nabi nyarios ti nihayah tepi ka bidayah wal anbiya yubasyiruna nabi bakal para nabi bakal ngabubungan caritaan Imam Syafi'i Masya Allah anjeunna jadi kutub dina autad kutub nomor kahiji-hiji kutub dua Imam Mani belah dunia teh melalui galis khotulis siwa ka dieu aya nu ngurusan wali ka dieu aya deui Mukhtar 3 jadi bagi 3 wali teh aya di autad 4 wali teh jadi ieu dunia dibelah 4 tah nu ngurusan saurang aya deui wali abdal iyalah wali abdal wali rijalul ghaib wali abdal 7 nah terus rijalul ghaib nuqobanu jaba uropa asaib dan lain sebagainya aya hitungan-hitungan jadi ketika diangkat jadi kutub bakal nempo ka arwah-arwah bawahanana ka Imam Mani ka Mukhtar ka rijalul ghaib ka autad ka terus ka deuleu jadi nyahong ke si anu pangkatna anu diwali teh si anu pangkatna alun si anu kajen teh ngaku-ngaku wali jadi tempo nya set coba di alam eta jaeus eta mah kok ngaku-ngaku wali sih katempo ku bati tah kos kitulah kabagol Allah taala wa hasuna ulaika rafiqa tah lamun deuk babaturan jeung kitu nginahin babaturan jeung nu kitu mah lantaran tilok menta tilok hayang diberkata tilok hayang naon berat urang kadatangan ku guru teh sakali bungah 2 kali rada teu pati bungah ka 3 kali mah embung kadatangan sebab naon berat perasaan ieu guru datang deui kahiji keur ngabangun pondok bebeja deui kadua ngabangun majlis bebeja deui pan ieu murid kakara geleng oleng didatangan deui ku guru coba rekrut masyarakat teh mama keur ngabangun majlis ieu mama kudu dirantai nu kos kieu mama kudu dirantai nu kos kieu bebeja ngembangkeun agama hayu bae si ibadah ulah kabita ku bangunan tah jadi berat mungkin begitu datang guru cenah bade silaturahim hapunten wartoskeun teu aya gitu coba eta lamun geus embung ka pagi jeung guru deuk kumaha sebab guru syariat mah berat lamun kadatangan guru hakikat Masya Allah bunga sebab naon menta teu hayang tilok didatangan ge jana dahar cemi lain cara si eta dahar teh bau Masya Allah ngamerkat deh pan naon nu aya di bawah kan ditempokeun wah iya ya bajinganan ieu mana pasti ayo halibat tilok dibere enten ulah
ulah kan hampang nah ajunya ngadoana tilok panjang ngadoana ngadoa barebet hizib dibaca hizib 2 hizib ahian syorohian wah dibaca kabeh sakumaha perang angel ngadoana sebab lamun pendek geletik amplop panjang mah rada gede kamplop deui wali mah tilok panjang mudah-mudahan aya isian pondok insyaallah doa beres pancan ngadoa ai tadi ceuli teh dipasang musia teh kuduna doa make bahasa Arab make bahasa Sunda bae ngan aya urang jauh lah sok Sundaan bade ka mana emang cimana ieu abdi ti terep haju ayeuna ngalih ka endoyong doa tilok kajahoan walimah sebab ieu nangis nyambung ka Gusti Allah ya Allah ya keur leumpang keneh ge murid abdi teh keur ngabangun pondok Gusti atuh supaya mangpaatkeun we ilmuna sesuai jeung makomna Gusti geus teh kudu Allahumma sholli eta mah ngaji qiraat atuh kos itu asal itu bagus wa hasuda ulaika rafiqa hampang masyaallah karingan beratna nyana sok aju nyahoan naon nyahoan kayak ngomong anu menyentuh hati ji eta mah aing anu ji eta mah aing itu bata aing tah nyana ahli hakikat mah kos kitu kadeuleu tah kolbun nah geus jadi hakikat mah kos kitu kunaha ninggalkeun dunia ninggalkeun makhluk ninggalkeun nafsu ninggalkeun setan jadi urang nu ngaganggu ka urang teh 4 perkara ketika 4 perkara eta eueuh lempeng ka Gusti Allah masyaallah kari bisa jelema anu can datang kana ieu ilmu hakikat atuh teu nyahoeun dina urusan hakikat mah nyaho kajian dibetek-betekkeun ge moal bisa moal bisa kajian disingkap-singkapkeun ge tetep teu kadeulean bae ja buta matana jelema nu buta moal bisa neuleuh cacaang panon pae jelema nu buta kajian teh disingkapkeun ge atuh teu kadeulean tah ieu buta mata hate moal katempo padahal mah ieu kabehkeun tajalli Allah deuk mana lu lain tajalli Allah ketika urang gerak aya kudrat iradat Allah aya kekuatan Allah atuh aya Allahan di diri urang jadi Allah keur tajalli di diri urang Allah keur diuk tajalli Allah dina diri urang keur diuk urang leumpang Allah tajalli dina keur leumpang Allah teh keur ngarusak palu tajalli Allah buku per hari nate buku qada nu geus ditulis kuari dibuktikeun moal kajadian palu dirusak mun teu aya tulisanana di qada Allah ilmullah bigi kitu ilmullah itu bikulli ma sayadri fil kaun karena sagala rupa nu bakal berjalan di muka bumi mawjudat mungkinat geus aya tulisanana mantap ahli nempo terjadi ahli nempo bakal terjadi ngan teu meunang langsung ngomong kos kitu mah sebab mal kahartieun ku jelema nah eta teh per hari urang macaan buku ihya bacaan kitab ihya bacaan kitab hikam bacaan kitab minhajul abidin bacaan berbagai kitab buku teu rame wali mah macaan teh wake we ieu buku keur disingkapkeun nu aya di qada Allah naon nu terjadi di bacaan gue nyana seuri nya mah kejadian Palu gitu gempa kemudian tsunami wali mah seuri tuh kadenge ku baturna nyana seuri pan bahaya kadenge ku keluargana anu cilaka nyana seurian kan bahaya sebenarnya nyana mah seuri teh horeng geus aya di qadona keur maca buku teh kan lamun maca buku keur rame teh akan seuri urang ge urang mah maca buku teh perang weh masyaallah teh percintaan weh senyum-senyum kan urang bacaan buku teh baca buku Rusdi maca buku percintaan seuri urang maca buku naon karang-karangna action ye masyaallah membaca urang buku-buku ketika rame dibaca ketika rame kan urang ge seuri cerik
wali neuleuh macaan buku qada Allah ya seuri wali baca kerame banyak waduh lo baca seneng modar cek teh ngomong lagi geus kira-kira wararae cenah seserian jana wah rame luar biasa keur macaan buku nanya nama buku wakil langsung isuk naon bakal terjadi isuk naon bakal dibukaan per hari nu aya di qada Allah nyana geus dibere ku Gusti Allah ka hakikat seserian nyana numantaknya nama nyahoun sanajan diuk ngaji ge horenganan hate nama ya culak cileuk nyahoun nama nyahoun naon cenah kieu culak teh male bejaan male bejaan aya anu keur nga-SMS bae ditutup tak warita sia jerai ganyahoan tutup ku sia nah ganyahoan dibuka tek hakikat eta kos kitu nah lamun encan datang kadinya teh nyaho kana ilmu hakikat ente hayang nyaho bacaan ku ente kitab-kitab buku-buku tasawuf buku tarekat buku tasawuf bahkan buku hakikat walau qara alpin minal kutub sanajan ente maca sejuta kitab encan datang karena rasa hakikat moal bisa bihasulaya blugu ila ruhaniyah moal datang aden kok bacaan ku ente kitab bacaan ku ente buku Minhajul Abidin bacaan Minhajul Abidin hikam baca ihya dibaca cuman dibaca doang atuh engke ceramah saudara bahwa hidup ini kita akan kembali kepada Allah. Ketika kita kembali kepada Allah tidak ada yang dibawa, harta tidak dibawa. Dengan demikian janganlah cinta harta. Tetapi mohon maaf ya, mana panitia jangan lupa. Sial jasa. Sakitu kedahsat nage inget keneh bae. Atupan kotok doang untuk bagi ka duit madak. Waktu sasage dia beuki ka duit mah ke aing nyaritakeun kitu ka aing teh di amplopan ku dia. Wih, dia mah kos kitu jasa. Geus lah. Eta deuk kumaha coba. Jadi lamun teu make perasaan mah kos kitu bae kabeh tapi perasaan hina dunia. Eueuh nanaonna teu hayang. Geus manehanana disebutna hukama teh profesor. Profesor teh anu huluna pahili jeung bool monyet. Eta ngaranna profesor. Melangkah dengan pasti ka mana bae tak. Udah pakai kasihan, udah pakai karempan. Lain bacaan buku jeung kitab, baca ku ente hayang nyaho ka hakikat. Walau qara alfin minal kutub. 1 juta kitab bacaan ku ente. Ieu Imam Ghazali, ieu Imam Qushairi, ieu Imam Syafi'i dina naon kitu kana tasawufna, ieu Imam Hanafi. Yo, ieu Junaidil Baghdadi, ieu Sri Sikti, ieu Marufil Qurhi. Ayo bacaan. Ieu Tun Syabdul Qadir, ieu Ibnu Hasan Sazili, ieu Imam Abdus Salam dan lain sebagainya. Datang ke hakikat macaan kos gitu moal sebab naon kudu praktek ieu mah ilmu praktek mulai nyaetikeun sare di peuting cukup be 7 jam sapeut oh loba teuing tuh siage nu sok 7 jam oh bae tuh berarti kana bener mah nyaho nya lagi sarua ngan ngalaksanakeun mah pan hanteu nyaho nya lagi bawa peuting teh ulah loba sare tapi praktek mah kumaha pan orang mangkonon Masya Allah baca Quran teh atulah datang ka teu tamat 2 tahun mah nya ge keraden boh deui bae boh mah nya pugunya ge tilok praktekeun Quran 25 ulah dibaca doang ta Quran praktekeun 25 tam iya ulah dibaca unggul hikam dibaca petang praktek kuari ieu teh deuk ngayakinkeun Allah aya Allah ngurus ka urang lamun Allah aya Allah ngurus atuh urang teh kudu ilu campur urusan Allah di antarana urusan rezeki wa ma min dabatin fil ardi illa Allah lih rizqiha urusan nu hirup selama hirup Allah bakal nu mere hewan anu kumarayap di alam dunia kecuali Allah nu ngarizkian tah yakinkeun Allah nu ngurus geus teu kudu usaha waktu cenah kiai teu kudu usaha mah mun make woh keneh ulah ngaji torekat siang geus ngaji syariat mah geus capek geus usolina ge panjang ke
ih atuh cenah kiai atuh cenah mah geus ulah norekat bandek ninggalkeun eta siap sageus teh siap perintah guru ulah ngadalil dalil mah syariat teh ketika orang main dalil atuh bahtul masail dihareupeun guru thariqah mah mursyid ngaranna teu meunang ngadalil sebab keur ngurusan ruh teh supaya ulah terbawa nafsu ulah ngadalil jelas salah itu menurut syariat mah ulah nyalahkeun ka guru eta hese nang aja tarekat teh kos sami'na wa ata'na batur mah jam 12 azan teh tidak ka masjidnya nama lain tidak ka pasar ieu mah anu mun ngomong kieu pan ieu zuhur batal aja eta kumaha geus teu kudu kumaha laksanakeun pan cenah kos kitu eureun sia tarekat eureun saya menulis lain ahli tarekat tuh kesulian bagian sebab tarekat di syariat ge mah ampeg melulu hese udangkeun jam 12 sudang yuk babarengan jeung mama ka mana zarah ke mama balik sih mah di dinya mama kira-kira ieu cenah ngira-ngira tah sarua jeung mama naon kitu ngaranna mikeun kula ka genderuwo tah lamun geus kos kitu tah geus ulah narekat mal pati-pati dicoba jam mal nyoba kitu guruna lamun mimitina encan diperjalankeun ieu teh dibere heula ieu kuari bagian ngorangan ulah kholwah bae teh dihareupeun aing bebeja kholwah barenganan make kenek sak kenek na pamajikan aing teh kholwah ieu sia cicing di dieu jadi kenek cak pamajikan aing hager norekat ih mah cicing sia di dieu aing keur zikir ieu cak pamajikan eureun kan norekatna ka emang kunaon atuh kakak nu norekat kurang nu riweuh ieu hesena norekat dicoba ku guruna aya nyaho eueuh hiji murid nu teu dicoba eueuh aya aturan dicobakan kula kos kitu mah tah basi kene tahan kene duit mah aya di sia kadikeun ka mama kabeh mama deuk meuli sawah mikir bae jana kok aya duit urang dicokot aya jana meuli sawah aya be pikiran kos kitu balik indit guru mursyid teh kos kitu inggis siga nyaan padahal teh ya pengalaman ya ulah make cincin anyar bagus hebat cincin bagus amat kada tah begitu make samping bagus di samping bagus amat ieu aduh jeung ieu tah ge haji pede nurutan sih lain guru aing tampilin ku aing sia ya kiai cenah barahan we dipentaan we ku aing sia teu menteng maling tah beres nah beres geus ieu dipenta itu tah yes menang sekitar 1 tahun atau kaduana dibikin deui tah cincin tah samping tah pan atuh kembali lagi teu hayangan ieu guru mah teman nyoba doang satu ketika guru kula di Garut Masya Allah sering dia dongengkeun begitu ndek mapag nu baheula mah nan turis salat kan di nagreg begitu salat toel kade duit we di kantong dibejakeun duit teh sakean saha nu nyaho kula mau duit sakitu saha nu nyaho tapi nyahoan duit nilaina teh kitu kadekeun engke di pondok gede lain pondok gede baheula mah naon kana di Halim engke mama dahar mama nginum pokoknya asal mama dahar geus bisa digerokeun atau mun deuleu mah langsung mun urang kan tenang duit dicokotkeun ku nyana kabeh datang ka Halim langsung nungguan kebel kemudian lalahar kabeh urang liwat deui suga digerokeun henteu je pan ieu kulandangan antep liwat deui dehem malah mah jangan tungkul urang geus lapar jasa duit teu boga dahar teu diajak mangkani geus pohara jasa nginjem yang ngahutak mere model aya jelema nu sugih urang Majalaya aju urang nginjem teu dibere lamun urang suuzon ka guru moal tamat moal anggeus tapi urang teh suuzon gerak Gusti kabeh ge ieu teh geus dipapatahan sagala rupa teh gerak Gusti geus tereh geusan nya aya keneh pan timbal tah
urang liwat deui sugan we kunyana digerokeun pas urang didinya tah liwat bungkus cenah jang engke masyaallah atuh mana batak urang digerokeun tah aya sesana ieu lain kadenge ku ceuli bungkus jang engke lain batas sia guru pohara jasa dibungkus Masya Allah satu hari satu malam teu dahar teu nginum kapanggila jeung santri abah di dieu moal bejakeun hirup keneh santrina nyana sarua mapak ieu kebeneran ieu sugih mangkaning ieu insyaallah ieu berhasil dahar aing anu peuting kita datang hiji alhamdulillah enak ieu lapar jasa can dahar ieu sapa-sapa ting leuwih malah sugan maosa henteu geus kitu batu boga duit mah ieu beak ya wali bejakeun aya jelebana aya hirup keneh Masya Allah aya kos kitu wallahu alam bener wallahu henteu tah nyana beak duitna ngan seperti eta lah tapi teu aya suudzon ka guru moal suudzon aing mah kajen gerak Allah hirup keneh aing ngan geus rada kesangan doang ya Allah dua penting ieu disaga ku urang pan baheula mah turisnya teu tepat waktuna sapoe ke isuk deui ke isuk datang ka 3 poe ngan ka 2 poe kula balik ka dieu bebeja dek balik bebeja kan aya naon cenah balik henteu dek balik baheulana ulah loba omong lah cak teh tah eta dicoba seperti kitu coba lamun suudzon we suudzon tek ka guru selesai komo abah mah baheula beuh urang rek ngaji ya geus nongkrong geus meunang beureun setengah jam nyaun pada urang ngaji digerokeun da kade di geus diuk ngobrol we henteu kumaha urang mah sababna nyahoun ieu urang keur ngaji urang bebeja bae bandek naon ieu pan keur ngaji batal hesena tarekat besok amat eta ngaji kudu dibawa atuh nongtor mah ge kadenge dieu ku nyana tuh hayu ngobrol geus kebal tah geus waktu eureun urang ngaji sia lain keur ngaji ji atuh teh santri tinggalkeun tajeun lah geus teu prekeun teu bisaeun tah kuari mah kos kararitu teh baheula dicobana model kos kitu tah waktu ngaji kita balik terus ngobrol sugan deuk naon henteu ngan ngobrol ngaler ngidul urang bebeja bae bah ieu si maksudna deuk naon ieu sebab keur ngaji sok berarti urang geus batak beuh sia tampiling going sia sok amat ngaji ilmu sia boh besi kitu hakikatna mah henteu tenang we kalem urang saboda aja santri mah resepeun ieu peret ya atuh salah Habib Rozak mah tadi prekeun ge sorangan ya tuh hese dina toriko teh lain lalagat awas leumpang ka mana ya guru nita ka mana ya eta lamun geus dihudangkeun jam 2 udang terus cai ya tapi misah cuma di dinya betah urang kan kanyahoan mangkaning tunduh kita dihareup tadi ya aing soal tang naon isi kabar kanyahoan nya namanya di kamar urang mah di dinya aing hayang sare deui besi dicarekan hari urang salat di geus asana ieu geus olab salat ieu ieu kumaha pernah terjadi sare deui datang kan sia gawengan hees bae carekan pan urang tak eta hese tak kos kitu kuari teh neangan gurunan neangan guru muridna anu sami'na wa atona kakarak diinjeuman duit bage sia bagede teh mama nek meuli mobil ya mama atuh kula ge nek meuli mobil sarua goblok sia mah seperti kos gitulah hese babari nah ieu deuk meraih urang teh makom di Allah teh nu teu dicoba nah jelema anu can datang kana ilmu hakikat atuh teu nyahoan dina ilmu hakikat bacaan kitab sejuta kitab moal datang karu sebab teu praktek nu hese ge ieu praktekna tah aya sabaraha teh praktekna diskemakeun ku guru nah ieu mulai ieu naik ke 2 ke naik ke 3 ke naik ke 4 mulai tah neuk ngayakinkeun bahwa Allah aya jeung Allah ngurusan supaya yakin urang kuari ngaji tauhid mas sadusi diaji masyaallah
bahkan jin haji sanusina aya di dieu beh pohara jasa tijan geus ngomong tamang geus umul barohin diaji kuah beh diaji tapi ketika aya hujan masih kena lumpat keneh bae ketika aya sesuatu masih kena ang-angan keneh bae di mana tauhidna ketika orang sorangan zarah teu meunang aya angin wah 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 asana nu tadi paeh wah 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 tauhid di mana tah badak dicoba aing ngajarakeun awak leting ka kuburan sorangan teu kudu nyoba awak mah teu kudu ka kuburan ulama teu kudu ka kuburan we asa ka kuburan bae kajen teuing bongsi da masalah ya ieu si engkoy koh lu udah ada di alam kubur ya kola iya je pan sasada sia aing sieun jadi zarah ahli toriko mah teu kudu ka wali teu kudu ka ulama teu kudu ka bapak asal kuburan bae sebab zarahna ge nya nama zarah itibar mantak zarah teh kabagi-bagi zarah jang naikeun pangkat mah zarah itibar geus ulah kaget lamun Gus Dur sok zarah ka Cina sok zarah kan ieu mah geus kitu abdi belut bisa dua ieu mah bae cenah kiai mah zarah teh ka kuburan Cina lain ka wali zarah mah ka wali urang mah teh barokah barokah nah nu masih kena hayang barokah kene mah teman-teman zarah paun tuh ka ditu tuh ka tanah gocap zarah mah kadinya engke kebal bisa paham tah mantak aneh di torikoh kene perjalanan geus ane ngomong geus hakikat sebab keur praktek nah iyalah walau qara al-fal innal kutub biasa la yablugil ruhaniyah